Sayen merelakeun ieu si jalma anak qasdi. Itu anak qasdah. Ayeuna nira eta merelakeun si jalma anak qasdi kana saestuna pamaksudan kuring tidukuli dina asup alaihim kasalatin kabeh islahuhum eta ngaluluskeun kasalatin kabeh biawadi kuni tuturan. Warubana yulabisuna jeung warubana yulabisuna jeung terkadang nyalirukeun ieu ulama dunya kabeh ala anfusim kana pirang-pirang awakna ulama dunya kabeh nyalirukeun bidzalika itu ayyun sira wa inna ma ba'isu jeung pastina ari anu ngajurung lahum ka ulama dunya kabeh syahwatun eta sahayang kopiyatun anu sanar eta sahayang anu sanar hayang risyuhati kana masyhur wa tahsilu ma'rifati jeung hasilkeun dikenal indahum munggu salatin kabeh wa alamatu sirki jeung ari cirina bener fi talabia ihlas islah dina nyupri ngaluskeun anau eta saestuna kalakuan jeung tingkah laut tawalla eta lamun ngawasaan dalikal wa'bo kana itu nyuturan saka weru salian ti si jalma anu goerna mimman bisa palina jalma wari men min afroni eta tina sira-sira si jalma tina nyamuna awaqo'a jeung tumiba ieu goer mau ki al-qabuli dina tempat kulina ditarina wa dhahara jeung pratela dihiku sabab goer naon asarus solahi apakna alus lulusnya sabab alus payan lagi tah penting naon ayat roha yang bunga ieu si jalma diku goer waya syukura jeung syukuran ieu si jalma Allah taala kagusti Allah taala ala kipayasi karana nyukupan ieu goer hazal muhimma kana ieu perkara penting berbunga adalah bantuan aman seperti jama wajibaan wajib alaika man naon ayu alida ya nambaan ya man maridwan kajama amigering do ian anu kasia-sia pakoma tuluy ngalakonan bimu ala dati kana nambaan maridwan sahabaru salianti men ainauta saestuna kalawan tingkah ya adumu eta gede di usabab itu koma bimu alanya tinyaru naon parhuhu bunga men pain kana kalamun kabuktian ieu si jalma ieu sadiku eta mangyan ieu si jalma di kodina kana si jalma tarjihan kana nunggulkeun li kalami kana utama si jalma ala kalami warihi diunggulkeun ala kalami dari kana utama si jalma awak dari jalma magrurun katipu ditipu katipu asani ari anu kaduana ari ahaduhuma ayaz ama eta yen nyangka ieu si jalma ani afsidu asapata ayaz ama eta yen ngucap ieu si jalma ani kana saestuna kuring afsidu eta ngamaksud kuring asapata kana nulungan limuslimin ka Islam nulungan ti datnya golamatin dina nolak panganiaya waga dari ayat ama ayat gondai mabin natul gururi eta tempat sangka na eta tempat sangka na katipu wami yaru jeung ari
ukuran kecil. Wa mi'yaru ja'ari sirina ayyaz amat ma eta perkara takoda menisila naon bidunya emas. Wa idza zuhara jeung di mana-mana pertela naon tori kudukuli perjalanan asuk kalain pasalatin kabeh panurasim tah nulis kuring fil ahwali ina perang tingkah al aribati anu anyar datang ti muqala tapi salatini dina yanturan kapiran raja pamubasyarati amwalin dengan dangan kanyokat dengan dangan kana pirang-pirang kana yang saatin kabeh nulis masalah kana pirang-pirang masalah iza bahasa di mana-mana ngirim ilaika anjeun saasuamu raja malan kana sabana litu pariko supaya ngabagi dan anjeun kana malan ala fuqara ikap pirang-pirang fakir. Kain kana salamun kabuktian lau eta pikeun malan samalikun jama anu ngamilikmu anu sangsukeun palanya ieu segala naon adi nyokot kana malan. Wa ilam yakun jalamun teu aya ieu malikun muayyan balkana balik kabuktian naon hukumna ieu malan anahu eta saestuna kalakuan jeung tingkah yajibu eta wajib naon atas saduku nyedakokeun di kana malan alamat sakini kafirang miskin sama seperti perkara sabakon geus dina ieu emas palaka jawab tina wa illam yakun baka hukum anu palaka ka eta menang pikeun anjeun antak kudahu arian nyokot anjeun kana malan watakawala jeung ngawasaan anjeun at-taqi kota kana ngabagikeun wala ta'ti jeung maksiat anjeun bi ahdi punyokot kana malan walakin mina ulama'i jeung tapina eta pina sapana pirang-pirang ulama man ari jama in kana anu makat saja ieu man anhu tina ieu akhzihi fa inda hadza yunzaru fil aula panapun fa inda hadza tah dina nalikana ieu lakin mina ulama iman fa inda hadza tah dina nalikana ieu lakin mina ulama iman indana yunzaru ditingali naon fil aula dina lebih utama pa nakulu kulit musafrin al aula hari anu utama anta uzahu kaya nyokot anjeun kana malan in aminta lamun ngarasa aman anjeun teu teh lamun ngarasa aman anjeun salasa gowa ila kana tilu pirang-pirang kamadaratan algo ila tu ulah hari kamadaratan kaiji ayyadunna katayan yang kata asultan raja bisa babi ahliya usabab nyokot anjeun yang tak anak malau kana setuna hartana sultan payyibun sek halal walaulah annahu jeung lamun teu saestuna ieu malahu payyibun halal lamma kunta saeun mabuk si anjeun samuddu eta manjangkeun anjeun yadasa kana leungeun anjeun ilai kana itu mal wala tidak jeung manasupkeun anjeun kana mal ini domanika dina taungan anjeun pain kana kalamun kabuktian ieu sultan azalika eta yang seperti ayyadunna ala ta'khudhu ta'ulah nyopot anjeun hukana mal fa inna zalika kana ta'khudhu kana ta'khuduna mahdurun eta dipikarenkeun wala yafi jeung teu nyumponan teu nyukupan
naon al-khairu kaalusan ti mubasyaratika anu tetep dina nandangan anjeun atawa ngalakuan anjeun ataprikota kana ngabagikeun penyumponan bima kana perkara ya sulu anu hasil ieu mah laka pikeun anjeun mina jarohati buktina berani ala kasiyah romi kana ngasab perharan algo ilatus saniyatu ari kamal darat madua ayan duro eta yen ningali ilaika kanjen ta ulama ukiran terang ayan duro ningali ilaika kanjen sa baruka salian di anjen ayan duro eta yen ningali ilaika kanjen sa baruka salian di anjen dina ulama ibu kena terang ulama wajib hali jeung terang-terang bodoh paya atas hidauna tuline kadekeun ieu ulama jeung jual kade anau kana sunama lahu halalun halal paya kaduna tulis turut di ulama kami bisa ka anjeun silaf di dina nyokot wayastadilluna jeung ngalap dalil ieu ulama kami di ku ieu ahli sama ahli kah ieu ku ieu ahli ala jawazi kana menangna ahli summa la yuparikuna tuluy teu ngabagikeun ulama kami pada aqdamu minal awwali itu minal ulah pada tahari iya gohilatus taniya a'adhamu etalawih gede etalawih muara minal awali dibalik lagi fa inna jama'atan karena saya tunan jama' loba yastabiluna etangalap dalnya iya jama'ah kabeh di ahli sapiku nyokotna imam selalu ngalap dalnya ala jawazi ahli kana menang na nyokot wayan kuluna jeung po iya jama'ah kabeh o antaprikoti tina ngabagi tina sapi wa akhdihi jeung nyopot na imam sapi ala niati taprikoti netepan ka niat ngabagikeun pal muqtadi tah ari jalma anu turut wal mutasyabbihu jeung jalma anu nyarwaan di kasapi yan bagi eta penting naon ayah kariza yan ngariksa ieu muqtadi anu dina ieu akhri goyatal itiroji kalawan antek nangariksa painahu karena setuna kalakuan jeung tingkah yakunu eta kabuktian naon pilu pagaweana muqtadi sabab dolali khalqin eta ngadirikeun sabab sasarna makhluk kasirin anu loba Waqad hafad dia nyaritaskeun sawah bin Munabi anna rajulan kana laki utia eta idatangkeun sahabihi rajulan utia eta datangkeun sami rajulan ila malikin kajraja ieu laki datangkeun kajraja di masyhadin dina tempat hadir minan nasi ijama-jama liyukrihaku akroha yukrihu liyukrihaku karena yang makta ia malik karojul ala akli lah milahin ziri karena ngadahar daging babi daging bagong karena ngadahar daging babi alam yakul tulite ngadahar ia rojul rajulan Pakut dimasuli disuguhkeun ilaika rajulan naonlah guna min daging domba. Paukringa jeung dipaksa rajulan disepik pedah. Sok dahar mun didahar awas sakitahan. Alam yakul tuluy teu ngadahar ieu rajulan. Tapi lah tuluy ucapkeun tahu karajulan fi dzalika itu lam yakul. Ini teu ngadahar daging domba. Fakung tak rajulan iman nasa jama-jama kodi takodu eta gunekan dengan yakinkan kodi takodu eta gunekan iya nasabi anni karena saya sudah puring tulitu eta dititah puring
Bidita disupri. Kuring diakli lah nya inziri karena ngadahar daging babi. Aida kharajutu di mana-mana keluar kuring. Saliman bersalamat. Pokok akatun jaitu ngadahar kuring. Ngadahar daging domba mau diamanya. Pala ya'lamuna katanya yainas kabeh. Maza arinawan perkara. Akatu ngadahar kuring. Naon. Tidak harus kuring. Maapa. Paya diluna atus nasar iya aneh. Pada kolak je asub sawah bukni munadiyin wa tawusun jeng tawus ala Muhammad bin Yusuf ka Muhammad bin Yusuf akhir hadis penjasna dulur dalam jahadat berajajaj wakal yang mungkin Muhammad amilan eta ngajadikeun pegawai. Wakana jeung kabuktian ya Muhammad digodatin dina isuk-isuk bardatin anu tiris di majlisin eta dina tempat yuk barizatin pertela. Pakola tuluy ngucap Muhammad bin Yusuf digolami kabutangna Muhammad bin Yusuf halumma zalika poelasana halumma Kadia kudu ngadatangkeun anjeun. Alumma kudu ngadatangkeun anjeun. Zalika poelasana kana itu simbut wa alfihu gitu. Jeung kudu ngalungkeun anjeun kana zalika poelasan ala Abi Abdurrahman ka Abi Abdurrahman. Ayat tawusin tegasna tawus. Wakana jeung kabuktian ieu tawus kata Nabi Abi Abdurrahman mah. Wakana jeung kabuktian ieu tawus pada ada SS ieu tawus ala kursiyin di luar kursi. Pal kok tuluy ngalungkeun. Takul kia aya ngalungkeun masahata. Bujangna. Tawul kia tuluy dialungkeun ieu dalika pelasan alika tawus. Palam yaza tuluy dari tawus. Di hari ku etang musikeun ieu tawus hati pae kana wali katuana tawus hatta alqa sehingga ngalungkeun ieu tawus apa lasana kana simbut anhu tawus. Kalau tidak pilih benusa Muhammad bin Yusuf faqala ilmuhak sawang bunwahan kunta bukti anjeun Gonian etan sugi sebutu antu di bahu pinayan ngabendukeun anjeun ka Muhammad lau akoda lamun nyokot anjeun apoe rasana kana poe rasan wa taqaddaka jeung nyodakohkeun anjeun di kana poe rasan olah ngucap tawus na'am benar. Laulah ayakula lamun teu yen ngomong pahaman jama ba'di anusapna sabada kuring ngetapin nausayatuna kalakuan dan cinta aku dau eta nyopot kana poelasan tawusun tawus walayasnau jeung teu migawe ieu mandihi kana poelasan kana perkara maulah ayat dalam itu yang ngomong inau apa daunatan tawusuk walayasnau jeung teu migawe ieu man di kana poelasan kana perkara asnau migawe kuring di kana ma idan dinalikana ieu laulah ayatullah Laura ayakuna lapatu saya kini gawe kuring. Algo ilatu salitatu ada kamadaratan anu ka tilu ayataharroka wa buka ini. Ayataharroka eta yang dari musik naon wa buka hati anjeun ila kubbihi kana mikaresep kasuapan. Litasif ni karanang tukeun asuapan iya tak anjeun. Wa isari milihkeun kementingkeun wa isari jeung mentingkeun aya suatu laka ka anjeun
sari jeung mentingan sultan lapas anjeun bima anfadahu ilaika bima ku perkara mentingkeun ku perkara anfadahu anu ngaluluskeun dengan langsungkeun anu ngaluluskeun ieu sultan bukan ma ilaika anjeun ma teh pamerenya pain kana hadzalik fala takbar pain kana kalamun kabuktian ieu amru perkara namun ya amru kadzalika seperti ayat taharraka wa buka fala takbar ulah narima anjeun fa inna zalika karena ayat taharraka wa buka ilahi huwa etridalik asumu etaratun al-qatilu anu mayan wada'u jeung panyakit adapinu anu kakubur dikubur teh kakubur akni ngamaksud kuring ma kana perkara yuhabbibu anu ngaresep ieu ma al-dhalamata sapirang-pirang jana dolim eta suatu nilai kata anjeun fa inna man karana saytuna jama ahbab tahu anu mikaresep anjeun kamen la budda eta mesti antariso kana yen kana mas anjeun la budda eta mesti antariso la budda eta mesti antariso kana yen kana mas anjeun anu kamen wa tudahina den antepan anjeun tinggi men Kolat ngadaus aisaku oyanha jubilat diwatakeun naon anu kusu pirang-pirang jubilat diwatakeun naon anu kusu pirang-pirang awak Allahu biman kana mikaresep ka jamaah kana anu gawe alus ieu man ilayah kanupus faqala jeung wasallam kalau mesti lataj muga ulah ngajadikeun gusti lipajirin pikeun jalma anu latut nyendi anu tepandingan abdi ya dan kana kakawasaan muga ulah ngajadikeun gusti kana kakawasaan maksudna pikeun jalma latut saya abdi kayu ibu tulimi karesep kana ieu kayu fajir naon qala bihati abdi bayana martelakeun kanjeng Nabi sallam anna qalba ana saya sunate layak kadu eta sedeket ieu qalba gamkan itu eta dari maka tengah ieu qalba min dalika tina itu yuhibbuhu kenapa hubuk mana yuhibbuhu aya we resep waruya ya naon anna ba'da umaroi saya guna sapana pirang-pirang pemerintah arsala ila malikid dinarin bi asroti ala piran arsala eta ngirim ieu ba'dul umaro ila malik dinar biasarati ala piranin kana 10 pirang-pirang ribu dirham pahroja tuluy ngaluarkeun dari bikun dari kabat pahroja tuluy ngaluarkeun ieu malik ha kana ieu asarati ala kullaha Rajakna sakali asarati ala patau tu datang ka malik Muhammad bin Wasi. Apalah mengucap Muhammad bin Wasi. Ma sonata bima aqoka hadzal mahluku. Ma karena naon sonata migawe anjeun. Bima kana perkara aqoka nu mere anjeun saha hadzal mahluku ieu makhluk teh nya sabak dol umaro teh.
Olah ngucap Malik. Punanya anjen. Punanyakan anjen. Nanyakan anjen ashabi. Tapiran perabaturan kuring. Tanya. Pakolu tuling ngucap ashab kami. Akhrojahu. Untuk akhrojaha. Akhrojahu ngaluarkan dia Malik. Bukan itu asarati alat. Kullahu tegasnya sekali itu asarati alat. Kita Rasul Muhammad bin Wasi. Kita kena argoit pemerek Ba'di Umar di kamanakeun eta. Aisyah Malik asanya eta. Baturan kuring tanya. Ya, ayat tadi Malik di kamanakeun. Dijawab faqalu akhrajahu kullahu. Faqala turun Muhammad bin Wasi. Suduka. Nanya kuring ka anjeun. Allah kalawan nyebut dengan Allah. Aku buka naha arek hate anjeun asadu esalawi bang naonana hubban mika cintana lahu kabak bil umaro al ana ayeuna am qobla an arsala atawa sama mehian ngirim ieu bak di umaro ila ka anjeun. Kala ngucap Malik la henteu bal ya anak balik ka ayeuna minangka banget cintana resepna. Qala ana Muhammad bin Wasi innama kuntu pastina bukti kuring akopo eta mikasieun kuring hadza kana ieu qol buka asad hubban wa buka asad hubban wa qad sadaqa jeung estu benar wa qad sadaqa jeung estu benar ya Muhammad bin Wasi benar ucapannya painau karena sama Malik tidak habau eta di mana-mana mikaresep ya Malik kita cinta ya Malik buka bak dia Umar abah kami kan cinta ya Malik bakau kana tetapna iya bak dia Umar wa karya jeung mikang ewa ya Malik ajlahu kana dipecatna ya bak dia Umar wana batahu jeung kana ruksatna ya bak dia Umar wa mawatahu jeung kana mautna bak dia Umar wa abah jeung mikaresep ya Malik ittisah wilayati kana jemar kakawasaan yebak di Umaro wa kasrota malihi jeung loba harta bandana yebak di Umaro wa kullu zalika jeung ari sakabehna itu ahabba baqo'ahu Arya azlahu ya ahabba ittisa'a wilayatihi hubun eta mikaresep li asbabi dzulmi kana pirang-pirang sababna zalim. Wa ya hubun li asbabi dzulmi mazmumun eta dikatakan. Qala ngadauh sa Sulaimanu qala ngadauh sa Salman wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu man sajama rodiya an ridho yu'man bi amrin kana hiji perkara wa in goba jeung sarajan samar yu'man anu tina amrin kita nganokan kana bangsa buktian yu'man kabuktian ieu perikataannya nah istilahna kan karena kabuktian ieu man saman eta saperti jana syahidahu anu ningali ieu man bukan amrin wala ngadahu Allah taala wala tarkanu ilal ladzina zalamu wala tarkanu jeung ulah condong ranjeun kabeh ilal ladzina kajama-jama zalamu dzalimina kabeh
Ieu tafsir naon la tarbau, ieu tafsir yang latangan la tarbau. Ulah itu aranjeun kabeh di amalin kana pirang-pirang pagawean ladina bolam. Pain kun tak salamun bukti anjeun il kuwati eta tetep dina kekuatan. Bihayatulatan dan kus berkira ditambah-tambah anjen naonana kubban mika cinta lahum kasalatin kabeh. Bidalika kusabab itu tahsis. Tadi ayat tahsisihi iyaka itari ilaka. Pala bahasa saya madarat tafsir ahli penyokot. Pokoknya ini ceritakan bak di ubadi basoti. Katampi bisa pernah pirang-pirang jamat anu ibadah di negara baso. Ahli ibadah ya. Katampi bisa palina pirang-pirang jalan ibadah di negara baso. Naon anau saya puna bak di ubad. Karena eta kabuktian di bak di ubad. Ya kudu eta nyokot di bak di ubad. Amwalan kana pirang-pirang harta banda wa yufariku jeung ngabagikeun ibak diubadah kana amwal. Takila ucapkeun nau kabak diubad naon ala takofu. Ala takofu nah teuieun anjeun an tuhibahum kana yen mika cinta anjeun kasalatin kabeh. Pakola tuluy ngucap ibak diubad. Lau akhadha lamun nyeka sarojulun hiji lalaki dia dikana lengan kuring wa dakhalani jeung ngasutkeun ieu rajulani ka kuring jannata kana surga summa asok tuluy maksiat ieu rajul robbau ka para rajul ma ahabbahu teu nikah cinta rajul naon qabi ma bauta nikah cinta rajul naon qabi teh kuring li annal ladzi karena saya punazat sakorau anu nundukkeun ieu ladzi mukarajul li abdi kana nyekel biadi kana leungeun kuring wa etari ladzi alladzi etazat abwodohu anu nyewakeun ieu ladzi ukana qadi li adli karena halazi sukron karana syukuran laukalazi syukuranana ala tasfirihi karana nundukkeunana ieu lazi iyahu karajul. Wa bihaza sarangku ieu bayannya mazkur penjelasan nu diceritakeun bayannya mazkur kabayana narima pertelah naon anna ahda malik saeuna nyepot harta banyak hal ana ayeuna min umti salatin kami pain kana jeung sanajan kabuktian naon dari kamalu itu harta banyak di ani kalawan dasian dari kamal min wajhin halal bi esatin jeung halal mahdurun eta dipikarempan wa madmumun jeung ditatan di anau karena saya sunai zalikal mal layan paku eta teu narima pisah ieu zalikal mal tema petai ya bisa ida gamal an hadia gua ini tina ieu pirang-pirang samadarasan mas alatun in qala lamun ngucap sa qailun jeung ngucap kok ya ida jaga di mana-mana menang naon akbu mali nyokot kana hartana sultan watap rikotu dina bagikeun kana ieu mali pahaya dusuhah nahanan naon ayus rokok yang dipaling naon malu harta bana sultan autu atawa disamarkeun dikumpulkeun naon wadiatu ditipanaron dina sultan watun karo jeung diinkaran ieu wadiah watu parroko jeung dibagikeun ieu wadiah lan nasi ka jama-jama lamun aya nu ngomong bila mana meunang nyokot anu sultan ngabagikeun ana deui
menang dipalingkan sultan atau disumputkan di tipanan di misaran dibagikan jalan-jalan panakulu tanggung tapring dalika hari itu ayus roko moeruja izin eta temenan ya nau karena saya kuna talakuan jenisnya umpamanya kuno eta terkadang kabuktian mau eta pikeun mali sama malikun jama anu ngamilik mu air tangtukeun wawa badari sultan ala azmi ayyarudahu eta netepan kana ngazamian eta netepan kana ngazamian ngabalikeun ieu sultan hukana mel mali alaika malik walaisa hadza kama law ba'athahu ilaika walaisa jeung henteu naon hadza ieu ayu roko malihar ka mana kama law ba'athahu eta sapertieun lamun ngirim ieu sultan kana mal kana ma ilaika kanjeun Aina akila karena setuna jambu akala ya dunu etamuanya ka ya akil bihi ka suaton anau kana suaton ya tasadaku eta nyodaku pun iya suaton dimalin karena hartabana yu'lamu anu dikanyaokeun saha maliku jamu milikana ya ma paya dulu aturukeun naon taslimuhum masrah kenanan balik hidupan kana panyana barang sultan hidupan kana mapmuana mah paya dulu aturukeun naon taslimu masrah kenanan sultan kata kana mah ala anau kana mah layu roku eta pedikanya open sama itu jam memiliki anak mel. Pain kana kalamun pembuktian ieu malikuhu. Miman eta tisajana. Ya 10 anu samar alai kasultan saha mislu atau naon mislu pankarna aman palaya juzu tante menang naon ayub balayan disarima mimiti suso naon almalu hartabana malam yusrok kalau kita ditanya naon dalika itu mah cuma kayak pak tulis cuma yusroku dipali dia mah koma waya kamil lima pantus naon ayatuna yang pembuktian naon miaku miliknya suatan koda hasola etah esmasya ia mulakuhu lau pikeun suatan hasilna bisiroin ku meuli di dimati anak kata naon suatan dianjur paina yada tangan kawasan dilalatin adlukeun alamiati kana milik fahaza la sabila ilaihi fahaza tah ari ieu fahaza tah ari ieu yahtamilu atanapi ihtimal pada kaya yahtamilu la sabila eta daya jalan eta tetap ilaikan hadza Bala wajada mereka menangian itu jama lukotosan karena pusulungin. Atau harus yang terpelak naon anak sohibah, saya pun aja ngomongkan lukotoh jundiun.
bangsa balentara wa samala jeung narima pantos naon antak kuna yen kabuktian ieu bukoto lau pikeun jundi bisiroin kusabab balik tidimmat ada taungan au werena siro wajibata wajib naon aradu nabalikeun alika jundi Fa'idan la tajuzu la yajuzu sirfatu malin Fa'idan kana wajib aradu la yajuzu semenang naon sirfatu malin kana harta bana salatin kabeh la semenang malin minhum tisanatin kabeh wala jente kana malin miman tijama udi ali titipkeun ieu malin indah udah ketemen wala yajuzu jeung semenang naon inkar wa diasin inkarat kana titipan salatin kabeh wajib jeung wajib naon al-haddu ada tegeri siksaan timatan marawan ada ala sariki malin ka jama anu malin kana harta salatin kabeh illa izadda angin di mana-mana ngaku sariku jama anu malin anau kana saya tuna malihin lae saya lain malihin niakan eta milik lahum pikeun salatin kabeh fa inda zalika pas dina nalikana itu idda ya sutu gugur naon al haddu hada bidakwah ku sabab dakwah ngaku masalah sunah al muamalatu ari muamalah mau sartana salatin kabeh haramun eta haram di anna akharomalin karena setuna kalobaan harta bandana salatin kabeh haramun eta sarta haram pama atu hari perkara ieu kudu dicopot ieu mah iwan doan bari jadi gaganti bahwa ta eta rima yuqadu haramun eta haram fa itu dia kalamun dibayar naon asamaru harga min maudhi'in tina tempat yu'lam wa dikanyaokeun naon hilwalana maudhi payan kok tetep naon anadru ningali pima dina perkara ningali mikir pima dina perkara sulima mau dipasrahkeun ieu mah selain kasalatin kabeh Yesu teh mayarna ka urang ku duit anu dikanyaokeun halalna kudu mikirkeun dina perkara dipasrahkeun ka salatin lain alima kalamunnya ya si jalma anaum kana salatin kabeh ya sunna eta bakal maksiat ya salatin kabeh Allah ka Gusti Allah di ku ye masul lima ilahin kabahin dibadi seperti ngajual sutra papagan kabahin dibagi seperti ngajual sutra papagan minhum ka salatin kabeh wa huwa bari hari ba'i ya'lamu etanya ibahi annahum kana sayasuna salatin kabeh ya basunahu eta bakal make ieu salatin kabeh kana dibagi padalika hari itu dibagi haramun eta haram bandinganana kabahnya nabi seperti ngajua anggur batu minal khamari ka tukang arak tukang nyieur arak wa inna ma hilafu jeung pasina ari hilaf sia-sia eta tina sah wa inna amkanan jeung lamun kongang naon dalika itu ya lebasuna wa amkanan jeung kongang naon ayal lagi saya basu naon ayal basah ayal basah
Peram kana jela mungkongan naon dalik kaitu ya basunahu wam kana jeung kongan naon aya basa yen make kari dibas. Sani tahu berang-berang awena sultan. Sultan. Kadinya. Kongan eta teh sutra teh dipake ku sultan. Kongan dipakai ku awewekna tawatari bae udiban subhatun eta subhat makruhatun bil makruhin hadza bima yusofi ainin mina amwali hadza hari tafsir tepain ulima ya hadza hari tafsir lain alima anaum elah Tima era tapina perkara yuso anu dipake maksiat naon ti aina zati anak emas. Mina amwali tina permata banda. Wapi maknahu jeung era tapina mata sanilai. Wapi maknahu jeung eta namana tu baik nyedi baik parosi hari ngajwa kuda minhum ka salatin kami. Lasia mana sumawana fi waqti adanya. Di waktu rukubim dina waktu tumpatna salatin kami ila kita liam muslimina kana merangan misam kami au dibayati awalihim atau ngumpulkeun kana pirang-pirang harta muslimin kami kaina zalika karena saya sunah baik paros ni anakun etan lungan lahum kasalatin kami di parosi kuku dan abba Ya anatun tanulungan lahum kasanatin kami diparos itu sudah baik. Waya jari anak mahzuratun disegah. Pahamak dari darah ini tanakan arinya dia terang-terang dirham wadanan izin terang-terang dinar minhum kasalatin kami. Wamak jeng perkara yadri anak berjalan ya majroha ya tempatnya darohim. Maka nimma muktina perkara layut so anu teu dipake maksiat naon pian dagatina mah bal yutawassalu bihan nimma muktina perkara layut so anu teu dipake maksiat naon bal yutawassalu balik tadi pake tepi naon dia ayam jadi dipakai tukang lantaran dipakai tepinan di ayam tawa hari ia baik ngobarna bahkannya tawa hari baik didarahin ta'amma dari nyari minhum wa mayadina jahat tawa hari baik didarahin makruh tadi makruhkan 5 karena perkara anak tepi baik didarahin min anakin bukti nalungan kasalatin kami ala bumi kana balim ya naum karena salatin kami yasta'inuna eta minta tulung ya salatin kami ala dunin kana dari salatin kami minta tulung di Amerika na peramar tambana wadaw di jenserantara tumpakan wasaya asban di jenserantara saban wahadi atarohatu jeng ari masuk jariyatun eta anu berjalan ya tidak izinan hadiah yang ilaihim ka salatin kabeh wapil amali jeung dina pagawean lahum karena salatin kabeh min gori ujratin tina tekan buruhan hatta fi taklimihim malah dina murukan ka salatin kabeh wa taklimi auladihim jeung murukan kapiran anak salatin kabeh alkitabata kana nulis wa tarasulah jeung ngirim surat wal hisabah jengitung. Lama taklimul Qur'ani dengan anak hari umur Qur'an. Pala yukrahu ta'etat jadi masri dan ia taklimul Qur'an. Ila min hayasu ahli udrati ain tina sekiranya nyokot buruhan. Saina zalika karena saya kuna itu taklimnya Qur'an. Ada nyokot buruhannya. Haramun eta haram. Nyokot buruhan. Ila min wajib tina jalan yuk lamun ditanya kenaon hiluh lana eta wajib
Sama haram. Lamun burukna tina jangan halal. Walawin tasobat. Walawin tasobat jeung lamun ngajenengkeun atanapi ngadegkeun. Walawin tasobat jeung lamun ngajenengkeun sorangan. Ya sejama. Walawin tasobat jeung lamun ngajenengkeun sorangan sejama. Wakilan bari jadi wakil. Lahum pikeun salatin kabeh. Ya sari meuli ya sejama lahum pikeun salatin kabeh ya asal di perang sasar min goiri juklin tina sekalawan upah au ujratin atau buruhan bahwa tariin tasobat makruhun eta dimakruhkeun min hayatunya nabi kira sekerangan. Wa ini starok jalamun meli ya si jalma lahum pikeun salatin kabeh mak kana perkara mak kana perkara ja'lamu anu nyaho isi jalma anaum kana salatin kabeh yakirina eta ngamaksud salatin kabeh nikum al maksiatna kana maksiat kal gulami seperti sidang wadi baju jeung sutra ibad lir parosi pikeun hamparan walamsi jeung make wal parosi ya bulan jeung sudah lir rukubi pikeun tumpak ila duami kana dolim wa fatwi jeung maihan Pazalika dari istaro mun esara namun meli si jana pikeun salatin karena hiji perkara apa si jana tak salatin teh bakal ngamaksud ku eta perkara kana maksiat tapi meli budang eki rubli sutra jang hamparan jang pakaian kuda yang tumpak kana dolim eta bunuh padalika haramun istaro haramun etaran wa pamah makosoda badoharanya pamah maduharo atu sana sapertela naon kosul maksiati na maksud maksiat dia mumpai kufur kambali hasanat hasil naon atari haram Omah maklam ya dari den sama satu pertela dia pos dua maksiat. Wah tamala jeung narima pantes dia pos dua maksiat. Diuknya haliku kana tingkah wadilalati hak yang dikena hal alai kana pos dua maksiat. As-salat hasil non al-karat makruh. Mas'alatun al-aswaku ari pirang-pirang pasar allati anu banauha ngabangun ieu salatin kabeh salati aslah dia mali haram harta banaharan ngabangun pasar kudu itu haram tahrumu taharam naon at-tijaratu dagang bil aslah walaya juzuk jeung teungeunang naon suknaha mitingan kali aslah pain sakanaha salah menyitingan karena aswak kata jirun jangan waktu sabak jeung kasar ia tajir ditorikin ku perjalanan syar gimana cara lam yahum tahjaran naon kasbuk kasabda tajir wakana jeung kabuk ia tajir asian nasiat disuknau kutitingna na ia tajir nyitingan pasar Walim nasi dengan bangunan pikeun jama-jama. Walim nasi dengan bangunan pikeun jama-jama ayat taruh harian meuli ieu nas kabeh. Walim nasi dengan bangunan pikeun jama-jama ayat taruh harian meuli ieu nas kabeh.
minhum itu ahlil aswakabe kali aswakabe walakin lawan jadi tapi lamun nalian ieu nasane sukon uho kana pasar anu senden fal aula sahari li utama asyra'u eta milik minat sukon uho fa inna zalika qad ayyat karu ihanatun eta nulungan lisuknahum kana nyitingana salatin kabeh wa taksirun jeung ngalobakeun likiroi hawanitin kana nyawa pirang-pirang pokokna ieu salatin kabeh wa kaza lika muamalatu suki allati la kharaja lahum alaiha abu min muamalatu suki lahum alaiha kharaja wa kadzalika jeung etanya itu seperti tal aula asyira minha muamalatu suki ari muamalah di pasar alati anu la kharaja ayat pajak eta tetep lahum pikeun salatin kabeh alaya kana ieu lati ahabu eta leuwih dipikaresep min muamalati sukin tibatan muamalah di pasar lahum anu eta pikeun salatin kabeh muamalah suki ari muamalah di pasar alati anu lati muamalahnya la kharaja saya pajak eta lahum pikeun salatin kabeh alaya karana ieu lati tapi muamalah abu eta leuwih dipikaresep min muamalah sukin tibatan muamalah di pasar lahum anu eta tetep pikeun salatin kabeh alaya karana muamalah itu karana ieu maksud korojun ari pajak pokok balagonya itu muarakan tahun hatta taharroju sehingga hatta taharroju sehingga ngariksa ieu kaum kabeh ya nabi sehingga ngariksa ieu kaum kabeh lil muamalah ya salahina dina muamalah katukang tani kabeh wa ashabil aradi jeung pirang-pirang jalma anu ngabogaan pirang-pirang tanah alati anu lalu mana tepikeun salatin kabeh alaiha karana ieu aradi kata dilatih mana al kharaji ari pajak Painaum karena saya tunah salahin kabeh rubama yusarifuna eta terkadang nasrup sayid salahin kabeh kana perkara ya tudurnya sayid salahin kabeh ditasorupkeun ilal kharaji kana pajak aya sulu atmosfer di ku ieu yusarifuna naon hal ni anak nulungan Wahaza jeung ari taharruzu min muamalati salahin duluun eta ngaliwat batas dini agama wa harajun jeung karupakan ala muslimina kajen Islam kabeh fa innal kharaja karena pajak qad amma eta ngawalaran ieu kharaj al arodi kana pirang-pirang tanah dia karena pirang-pirang tanah. Walajinan bin nasi anir sifat ya arodi. Walajinan jeung teu aya sugi eta bin nasi ajama-jama. Anir sifat ya arodi tina ngalap manfaat tanah, tina ngalap manfaat tanah.
Mata saya butuh, saya sugi saya butuh saya sugi ka jama-jama tinggal tina ngalap manfaatan dibutuhkan. Walaman jeung saya makna saya harfi. Saya faedah maksudnya. Wala makna jeung saya makna saya harfi eta lieu manti pikeun nyegah minhu tina ieu irtifaqil ardi. Walau jaza jeung lamun naon haza la harumat alal maliki zara'atul ardi hatta la yuslaba araduha. Walau jaga jelamun menang naon haza ya faraj laharuma sayakin haram alal maliki kancama anu ngamili naon zara'atul ardi nanduran tanah hatta la yuslaba dengan teri putih dipenta naon faraj wa pajakna ya ardi wa zalika mimma yakun wa yatada'a ila hasmi babil ma'asi wa zalika jeung ari tu haruma alal malik mimma eta tina perkara yaitu panjang ieu mah wa yatada'a jeung narik ieu mah ila hasmi babil ma'asi kana nutup pintu pirang-pirang kehidupan ma'isatun ma'asi karena nutup pintu pirang-pirang kehidupan. Masalatun muamalatu qudotihim ari muamalah ka pirang-pirang panghuluna ieu salatin kabeh. Ari muamalah ka pirang-pirang panghuluna salatin kabeh. Wadin qudotun. Wa malihim jeung pirang-pirang pegawena salatin kabeh. Wa quddanihim jeung pirang-pirang wena salatin kabeh haramun eta haram. Ka muamalatin saperti muamalah ka salatin kabeh. Bal asyaddu balikna hari muamalah kapudot eta leuwih banget tibatan muamalah kasaha ka manasin nah gitu mah bal hiya asaddu balik hari muamalah kapudot eta leuwih banget amal kudotu anasan ari pirang-pirang panghulu temenan jaksa Kali anawun ta eta karena kudot kami yang kuduna eta nyokot ye kudot kami himmali amwalin. Tina pirang-pirang harta dan salatin kami al-haromi anu haram al-sorihi anu pertela. Wayu tiruna jeung alobakeun ye kudot kami dan ahum karena kumpulna ieu salatin kabeh wa yawurruna jeung ngawujud nipu jeung ngawujud ieu kudot kami al-khalqa ka makhluk bizihim kupakaianana ieu kudot kabeh fa innahum kana kudot kabeh ala tiga ulama eta netepan kana pakaian pirang-pirang ulama tiga ulama wae make jubah hideung. Jadi dia pakai kopiah biasa. Dan pada dia saya belum. Berarti ngali jaksa. Wayah salituna jeung narima campur ieu kudot kabeh bihin hasanatin kabeh. Wayah kuduna jeung nyetos ieu kudot kabeh min amalin tina pirang-pirang hasanatin kabeh.
Watiba ngejeng hari pirang-pirang watak majbulatun ayat dari watak pun alat tasabui kana nyarwaan wal istidai jeung turut bidawiyajah pirang-pirang drama wabugan kabungan wal hasmati jeung pangkat paum sababun kia dia qalqi ilaihim tahun tariku dot kami sababun sia dia qalqi etang jadikeun sabab turut makhluk ilaihim kasalatin kami wa amma khuddan jeung anakkeun hari pirang-pirang laden lalaki wal kusamu jeung pirang-pirang laden awewe tahassaru amwalin taheta ari kaloban pirang-pirang harta nyebut dan usan kami mina wasbi eta tina ngadasan asorihi anu katela walayakang jeung setunida di aidina pirang-pirang tangana yebut dan usan kami naon malu ngasnatin harta bana amat-amatan wa mirasun jeung warisan wa disyatun jeung disyah wala wajibun jeung teu jalan di wilayah panggadieun dan halal atasan ustaznya lemah naon asubhatu subhat bi silatil halal ku narimakan purna barang halal dinalim kana harta banana kudam tadi. Kola ngadawa satawusun tawus. La ashadu. La ashadu taranyaksian kuring. Indahun dekeun salatin tadi. Lain tahapok jeung sanajan nganyata jeung kuring. Caranya sian kuring mendaung dekeun sanajan kami. Lain tahapok biasanya nganyata jeung kuring. Liani kana kuring tahopu etan kasian kuring. Taat diahum kana ngaliwat batas nah ieu sanajan tadi. Alaman sajana. Tahir itu anu nyasian kuring alaihi madarat kaman. Antaman. Wabil jumlah tijin kalawas dinana innama pasadat pasirusnya ruksak sah ar-ro'yatu rakyat di pasadir muluki ku ruksakna pirang raja. Wa pasadir muluki jeung ari ruksakna pirang raja di pasadir ulama'i esa ruksakna pirang ulama. Kamar 16 maka ulama. Palaola kudotu suku tahlam hente ari pirang-pirang pangkulu anu goreng wal ulama usuku jeung pirang-pirang ulama anu goreng eta maujud jadi lamun teu aya pangkulu nu goreng teu aya ulama nu goreng lakolla tanyakeun saeutik naon pasadua muluki ruksakna pirang-pirang raja. Dan kusabab kudot naon garoreng, ulama garoreng, jadi loba pasadua muluk. Aupan karena sieun min inkarihim ina inkarna ieu. Lakola sayatin sayatik naon pasadua muluki. Aupan inkarim ina inkarna itu kudot kade. Kudot kade. Kata lebah dia, kudu taragen dengan walidalika jeung karena itu innama fasadat ar-rakyatu fasadat innama fasadat ar-rakyatu pola ngadauk kana salam la tazalu eureun dia umat tahta ya billahi ya dailahi sakitu Allah tahta ya dailahi tetap dina bawaan perturungan Allah wa kanafi jeung raraksaan Allah malam tumali
salagi minuhan saha qurra'uha pirang-pirang ulama na ieu hadhil ummat umaroha pirang-pirang pemerintah na hadhil umat salagi teu minuhan qurra ka umaro salagi kiai ulama teu hayang cara dinaon umaro ngan anu kauhur loba naon mah ulama mah bakal moal aya pertulungan Allah wa innama dzukira jeung pasti dicaritakeun salqura ukra li annaum kana qura kabeh kanu eta kabuktian ieu qura kabeh hum tegasna qura kabeh al ulama eta ulama wa innama kana jeung pastina kabuktian naon ieu muhum nyaona ieu qura kabeh ieu Qur'an eta kana Qur'an wa manin jeung pirang-pirang makna Qur'an al-mafhumati anu dipaham bis sunnati ku hadis wa ma jeung ari perkara waro adzalika satukangan etalianti wa ma jeung ari perkara waro adzalika anu tapi satukangan itu Qur'an dina ulumi buktina pirang-pirang ilmu pahiyah etari ma waro'a muhdatsatun dianyakeun ba'dahum dirasana qurra kabeh Qur'an jeung itu geus ngadawu Sufyan la tukhalid ulah nyampuran anjeun aswakrona araja walaman jeung ulah kajana yukhalitu anu nyampuran iman kaswatan wa qala Sufyan sohibul qalami ari jama anu ngabogaan qalam wa sohibud dawati jeung jama anu ngabogaan wadah mangsi tangtu jeung mangsi nanya jeung ngabogaan wadah mangsi wa sohibul qirqati jeung jama anu ngabogaan kertas wa sohibul litati jeung jama anu ngabogaan kasarap mangsi terjadi tragedi nyadot mangsi itu kasarap mangsi badung eta ari sapane sohibul qalam sohibul dawat sohibul qirqat suroka ubadin eta pirang-pirang anu ngarejengan kasari wakon sonako jeung itu benar Sufyan fa inna rasulullah karena rasulullah melakana eta ngalakna Rasulullah fil khamri dina masalah harap asarotan ka 10 jama hatta al-asiro malah jama anu meres jangan meresna wal asiro jeung jama anu nyupri meres mitah meres Waqala jeung adawu sa Ibnu Mas'ud bin Rayu akilu riba ari jaman ngadi riba wa muwakkilu jeung jaman ngawakilkeun riba wa syahidan jeung jaman anu nyaksian dua ka riba wa katibuhu jeung jaman niskeun ka riba mal muna dilaknat kabeh ala lisan Rasulullah netepan kali Aisyah Muhammadin netepan kalisan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wakaza jeung seperti akilur riba ilah rawahu ngariwayatkeun kana Yeza Jabirun wa Umaru an salam si Rasulullah sallallahu Ibnu Sirin